الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ketika hiji manusia hiji umat di negara, kemudian ku Gusti Allah teh diturunkan seorang nabi titah dakwah ngajakan nauhidkeun ka Gusti Allah. Umatna didinya teu percaya ka nabi tersebut, inkar, ku Gusti Allah selalu diberi siksa dengan cara siksaan teh ku kasangetan fakir, penderitaan gering dibere ku Gusti Allah teh paila datang ka hes. Timbul penyakit. Maksud Allah kitu teh supaya berpikir manusia. La'allahum yatadarra'un. La'allahum yadurra'un. Dibere susah ku Gusti Allah. Dibere gering manusia. Maksudnya supaya jelema tadarru ka Gusti Allah, nurut ka Rasul, nurut ka Nabi nu diutus ku Gusti Allah. DPDP supaya tunduk, supaya ngarendahkeun diri, anu dimaksud kadituna supaya percaya iman ka Allah, iman ka para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Eta umat nu baheula teh kitu teh heula tah. Eta teh sebagai contoh nu baheula. Cak Gusti Allah terus datang ka Kangjeng Nabi Muhammad, datang ka sabada Kangjeng Nabi Muhammad teh dikitukeun bae bakalna. Kayak dibere susah, dibere gering. Maksudnya supaya iman ke Allah. Indonesia baheula teh di zaman kitu Belanda. Urang nu nyaritakeun di zaman Belanda, dongeng-dongeng bapak urang baheula, emak urang baheula. Ngeunahna cente lantaran eueuh roti. Boborosan kunyana dicabut, geus mah boros pare, geus mah boros kalapa, boros panan pandan dan lain sebagainya didalahar kunyana. Kunaon eta? Lantaran eueuh bala-bala didaharkan kunyana. Susah kabelah dieuna terus kaleuweung diteangan kunyana buat tangkal ieu yang ngeunah ieu aya suag, dicabut dibawa ke imah, terus dipasian, terus dikulub golotrok di dahar, di kalapaan. Caknya langeun aya tetangga nu nurutan fajar suag kunyana hareng badur mabok nyana. Eta kan zaman eta teh zaman susah. Nah, ieu zaman susah ya dibere susah ieu keur zaman harita baheulanan, zaman nenek moyang urang baheula. Jadi geunah bejana sagala derwak, ngeunah nu asak mah sagala cente, ngeunah sagala kingkit, ngeunah sagala kitu katokak, ngeunah sagala rupa kumaha eta atuh kapan eueuh dahareun nu aya eta atuh geus. Lamun urang nyaritakeun zaman kamari ieu beuh nyabot dangdeur, masyaallah segede jempol teh di pasianan, di dahar atah-atah isuk-isuk ku amis yak nyana. Loba dahar ku ari mun teu nyeri beuteung. Kunaon sebab eueuh dahareun zaman eta mah ngeunah jasa. Zaman kula bae ge lamun urang ngadahar kitu nyaritakeun tentang ngadahar naon dangdeur atah pernah ngadahar kitu huwi nu atah ngeunah, ngadahar sao atah ge ngeunah, sao atah. Ya Allah ya Rabbi ku ngeunah eta sao teh komo rada mengkel-mengkel mah. Ya Allah sao atah tidak.
nu mantap baheula mah lamun aya rujak tumbuk teh rujak tumbuk mantap jasa lantaran sagala ararata hararaya ngeunah kuari mah kuari loba dahar teu ngeunah nu kos karitu nah ieu dibere hararese ku Gusti Allah tapi eta jelema lamun ba'da magrib breng ngararaji ka imah ustad nu tinggalin ngaraji kabeh mari ustadna ge teh yang dibayar jeung hayang-hayangan ge nu mayar ieu eta duit teh aduh bisa jana maca Quran aju anu rada gede mah pan baheula ngajina teh rada panderi mimiti nu ngejah heula aju nu garede geus ka Quran aju balik-balikna kan ka masjid di masjid paling jago nyana nakol bedug hiburanana teh nakol bedug hiburanana sakitu dagdugdug geus eta hiburan nyana sakitu doang geus baheula mah aman bere ka belah dieuna terus mahmur ku Gusti Allah teh terus engke paroho deui ka Allah jadi bere susah deui ku Allah kuari leleti kanan ya kieu bae ini mah cerita perorangan bae ulah kabehan ada perorangan ini kayak kaharti kakabehan ge kayak kaharti kakabehan Assalamualaikum Waalaikumsalam nuh Kiai doakeun kula naon kula dek dagang Kiai aduh boga modal supaya maju bae namun maju mah pan masjid tuh omeaneun jangnya teh pondok pesantren amis ngeunaheun kadengena kana ceuli ngeunaheun biasa geus pokona mah kula mah ibadah bae geus doakeun ge padahal teh doakeun ge wae sugih-sugih ieu keur carita perjalanan ieu cek kieu itu sing bener itu si dagang kayak saminggu datang deui kedua minggu datang deui wah gede hiji Waalaikumsalam roh bari geus dia bantingkeun kopiah ge blek sia kunaon ngabantingkeun puyang cenah kieu doakeun ieu kunaon hayang bisa ngazakat cek dah mantap jasa eta ngomong yang bisa ngazakat berarti yang sugih kan yang bisa ngazakat cenah kulit itu bisa ngazakat lain yang sugih teh inggur mah yang bisa ngazakat yang nyaho ibadah zakat sia ngomong pinteran teh tah berarti yang sugih ya doakeun lah ge cenah maju geus sebulan sekali datang sebulan sekali terus dibere maju ku Gusti Allah nu kahiji maju nu kadua maju blek rada lambat kayak makanya 3 bulan sekali Ligo begal kiai hampura tuh bisa ka dieu bulan-bulan kamari mah ku ada sibuk masalah sih ieu mah doana bae geus kiai set balik deui nya ka Jakarta atau ka gede satahun teh datang Assalamualaikum salam aduh kiai kula ngan bisa lebaran doang cenah ieu ka dieu kurang mau sibuk cenah masyaallah geus doana bae kiai mah ieu mah pokona mah jauh di mata dekat di hati masalah segala dalil segala tuh dalil-dalilnya na tuh gak masalah beli mobil plang nggak teka kiai asal teka kiai baik berarti sholat ke wallahu a'lam sholat ke wallahu a'lam aya zuhur ke asar henteu aya asar zuhur henteu kabelah ditu lah zuhur henteu asar doang zuhur mending geus sakaligus ulah henteu lah keur ngalamun mah sholat ngana ge ke henteu deui sugih diberi amruk menang 5 tahun sugihnya nah, atau 10 tahun berapa dunia tuh ngaranna plak datang deui kiai mangga Waalaikum Waalaikumsalam lu kiai kunaon jadi duh orang kos kieu nya kiai aya kamar wajang kula deuk mondok bae macem-macem sagede mondok nek naon geus teu kuat cenah hirup ieu orang kos kieu lah dunia sakumaha kieu sagede dongeng-dongeng kunaon emang amruk kiai dagang Bara tahun 10 tahun gula teu ka dieu sakali da ka dieu kula amruk aing mah pake kokoset bae tuh Gus ya. Teu meunang da kiai ngomong kos kitu teu meunang ieu keur carita doang. Segala kokoset segala naon. Tah, ieu keur carita bae. Jelema susah datang ka kiai, berarti kan carita kiai berarti nyana ngadeukeutan Allah. Senang po ka kiai kajian mah keur carita ka kiai padahal mah hakikatna mah ngajauhan ka Allah kan tuh jauh
keur susah mah jelema deket ka Allah, keur senang mah jauh ka Allah. Nu matak hebat jasa jelema lamun keur loba sagala deket ka Allah hebat jasa. Carang jelema deket ka Allah teh mun geus kajepit. Geus kajepit jasa tinggal buntut tapi utak bae. Eta bisa. Kula keur carita di Bandung mun ente ka Bandung aya dirinya ngaran kitu toko Almasum nyaritakeun deui aya naon ngaranna pom bensin Almasum, mushola Almasum, masum Bandung loba. Kori aya pondok pesantren Almasum, aya yayasan Almasum, loba bank boga Almasum Bandung. Eta teh kumaha dongengna baheula ngaranna Haji Maksum. Eta teh keur susah jasa datanglah ka Mitoha ka Garut. Kees tadi Mami Toha. Doana Kiai geus di Mami Toha tadi dinya geus didoakeun beres Mitoha nantu ngadoakeun. Maju ambruk deui. Tas maju teh teu ka imam Mitoha. Teu ka imam Mitoha, ambruk ka imam Mitoha deui. Oh, maksudnya ngedeng deui di imah THS deui biasa. Doakeun boh majuna teu kira-kira pohar aja sah miliuder Bandung geus lah. Geus datang ka pae teu kapanggih. Geus teh masalah ieu keur carita masalah Mitoha masalah nyana ge teu bermasalah. Ieu mah keur carita kos kitulah dunia. Poho dunia mah ka Allah. Tah ka Allah tah. Tah datang ka pae teh teu kapanggih teh jeung Mitoha tah. Lantaran nyana teh urusan dunia. Masya Allah Karim. Aya deui moal dicaritakeun tah di Bandung aya anu boga kitu Majalaya nu boga pabrik samping keur susah datang ka guru kula datang terus ada senang poho susah deui datang deui oh senang deui terang senang pohara jasa senang kadeuleuna padahal hutang gede senang baheulana poho ka eta dunia mah kos kitu dan mata ku Allah ieu keur nyaritakeun di dieu ieu keur nyaritakeun ieu teh wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil basa'i wad dharra teu pati ngutus kaula ka hiji nagara diutus seorang nabi kecuali ku kaula teh disiksa ahlina nu mantak disiksa lantaran teu percayaeun ka nabina ngabohongkeun ka nabina. Ku Allah disiksa na teh lain di kukumaha heulanan dibere kesulitan yakni kapakiran dibere kageringan gering luar biasa keur carita perorangan cara tadi keur cerita secara umum keseluruhanana oh aya nu diberenya susahnya gering beuh ieu mah naon kitu ngaranna murag di tangga katibah tangga nya susahnya gering geus pupurieun ieu mah aju diusir ku pemajikanana anak ngajauhan geus bae eta iya. Diberi susah Allah. Maksudnya naon supaya tadarru ka Gusti Allah la'allahum yadarra'u. Urang we kos kitu kesusah deket ka Kiai Zara ka Kiai Zara barang susah barang sugih henteu. Henteu kudu loba jelema loba di urang ge nu kos kara itu teh ambalaya. Nu mantak lamun stabil bae jelema keur susah cinta Allah geus sugih cinta Allah berarti kan nyana henteu kagoyangkeun ku lobana dunia berarti istiqomah hebat. Jarang 1000 hiji kan teh asal naik baik mulai guys kamari mah bisa tamat Quran sabulan sakali ku ari mah Quran ngan di deuleu doang keur kamari mah rada susah teh bisa babarengan jeung babaturan barang ku ari sugih geus teu bisa babarengan jeung babaturan kamari ieu mah keur rada susah teh bisa seserian barang sugih mah tugas teu bisa ku ari mah sibuk Bandung teh Surabaya teh Singapura teh Jakarta teh eta teh kos karari itu teh engke poho ninggalkeun setik kan itu urang we ku ari lah malah ke salat sunah lah tin miti teh salat sunah terus kabelah dia na ke mabadiah bae lah cuma qobliyah jeung badiah henteu kabelah ditu mah bisa-bisa teu salat kabel itu bisa teu salat tak eta kos karari itu tak eta teh teguran ti Gusti Allah nah jelema diutus nabi ku Gusti Allah sebuah negara lantaran kacau teu inget ka Gusti Allah utus nabi dakwahnya
sageus dakwah teu percaya disiksa ku Allah, dibere kesulitan, carana teu hujan-hujan. Lamun geus teu hujan atuh taneuh dangkal batal teu jadi. Mimiti nu kesulitan teh kapan munding sapi domba kabelah dieuna jelema kesulitan lantaran teu aya cai ti luhur teh diturunkeun cai ti handap panas eueuh cai. Cigoleh jelema nang Allah cak Allah ayo coba sia deuk kumaha. Deuk kumaha coba baheula turun nabi. Kuari mah wali Allah. Wali Allah mah teu kanyawan. Ulama nyaritakeun ulama kade ceuk kiai teh sing loba dumadeus ka Gusti Allah. Urang ti Allah dibere umur ku Allah bakal balik ka Allah, persiapkeun urang yang menghadap ka Allah. Kemudian sing hade urang ieu leumpang di taneuh Allah. Urang mah bangun tenang-tenang bae padahal mah taneuh Allah teh neuleukeun ka urang, langit neuleukeun ka urang, tangkal kayu neuleukeun ka urang. Urang mah teu boga asa dideuleukeun, teu boga rasa dideuleukeun. Kok kaditu teu boga rasa dideuleukeun ku Gusti Allah. Jauh ka Gusti Allah, malah judi, malah mabok, tegoran ti Gusti Allah. Dibere susah. Susah, kesulitan. Higi kuari-kuari keur ditegor ku Gusti Allah. Pabrik balalangkrut kuari. Nu geus di PHK leuwih ti 50%. Pulang kampung kuari. Pabrik nu ayana ge encan jelas. Manajemen geus teu jalan lantaran ekspor impor teu jalan. Sebab dolar makin naik. Kuari geus 13,4. Kadituna lamun 14 geus leuwih parah deui. Antara pembelian bahan baku jeung produksi jeung penjualan teu seimbang. Sehingga PMHK-an anu dilobakeun. Lamun kuari encan jelas bakal datang ka iraha, maka pabrik mulai gulung tikar. Geus pabrik gulung tikar berarti karyawan sabaraha ribu kali kuari keur aya kitu 50 pabrik atau 100 pabrik, sapabrikna menelan manusia kitu 2000 baheula keur dirata-ratakeun kali 100 sabaraha jelema nu nganggur pulang kampung ka ditu. Terbengkalai nu boga kontrakan nu tadina ngandalkeun kontrakan di daharna teh tajang sagala rupa na kontrakanna ditinggalkeun. Maya listrik bapan terus bae. Nu geus eueuh. Nek kumaha tinggal nyana bae tambang mana gantung diri bae gitu ya. Mulai terus terbengkalai. Ye bang di urang kumaha pasarkan kuari kurang geus teu jalan. Artina teh jalan teh kumaha? Jalan mah ala kadar jalan, tapi kan lain cara biasa. Aset anu biasana 1 hari menang 1 juta, kuari mah teu menang 500 acat. Ieu keur carita nu leutik. Carita nu gede, ieu encan jelas, datang ka irahana encan jelas. Nah, ieu keur dicoba ku Gusti Allah, nu tenang-tenang santri lah. Santri suka mikiran pabrik henteu. Santri mikiran tani atuh henteu. Santri memikiran perekonomian tuh nanti nyawa tuh nyaho ka ekonomi ka politik tuh nyawa santri mah sebab nyawa mah jadi wali ka abah menang nyaho wali santri ya tuh tenang wae nya ngitung bae we cenah geus payah balik Assalamualaikum seuseuh ya padahal mah kolot-kolot duh anak aing geus datang deui we bah 2 poe balik deui ka pondok kudu aya duit 1 juta boh aduh sekolah tadi aing ngakak di anak aing ye aya duit berangkat eueuh duit kula moal geus susul robong ada kira ka pondok deui pondok meuli ji Samsu kieu atuh nyaritakeun politik balik gigi nyaritakeun ekonomi duit aing ngambalaya teh loba cenah geus cenah mah atuh geus nya mah jadi wali we pokona mah geus nah bang tenang-tenang geus jadi santri geus geus ngitungan bae ngaji mah tilok. Ngitung balik deui bae. Teu nyaho santri mah. Geus teu nyaho naon pokona mah ngaji ibadah geus teu nyaho naon. Jasa najan anu mikiran bae ge sugan atuh jadi kitu motivasi jan henteu. Atuh mani nyana. Salat berjamaah, tas berjamaah, pondok ngaca Quran, tadarus. Allahu lazim, dak masak.
beres beli botan dak duit aing ambual aya ti bapak aing pugu bapak nama ngedagang naon gitu ngertoge ngek geus teu nyawana naon ya dagang dangdeurnya nanjak kesangan tengah jalan kesangan kosokan heula ieu dorong deui ka ditu jual datang anakna duit bah beli gudang garam kadeleun mah rokok padahal kesang bapak eta cucu. Tapi juga boga pikiran eta henteu nya bapana ge ikhlas karena Allah lantaran cek bapana aing ngarido jasa aing dagang dangdeur capek ge tah pake ngabiayaeun sia komo sia bisa ngaji teu bisa ngaji ge aing nitipkeun ka sia teh keur macaan Quran ngajelaskeun Quran hadis eta teh ucapan Allah ucapan Kangjeng Rasul geus atuh pokona mah aing mah penting mah sorga we coba mantep teh coba yeay kolotna ge senangeun ya eta teh nyana nu di dalam akhirat coba sakola hayo mere duit tak 3 juta jadi ibadah wallahu a'lam nu dibaca anak kitab naon dan lain-lain sebagainya jadi ibadah kalau wallahu a'lam datang deui minta duit hak tak dipake poya-poya ku anakna keur carita bener bae heulanan sakolana wallahu a'lam jadi ibadah wallahu a'lam teh ge buka tuh hate sia bego kalau teh ieu mah keur nu capek bae tah mere ka anakna keur carita bisa ngajina geus pohara keur teu bisa ngajina dicatet ku malaikat masyaallah anakna cicing di pondok keur berjuang ngalaksanakeun muacaan kitab Allah dawahan Rasulullah dawahan ulama dibiayaan ku bapakna anu gantar wasilah ngabiayaan anakna memeh anakna ka sorga kudu bapana heula amin amin sa anak sia teu sakola teu mondok iya emang wah gitu Masya Allah Karim pohara jasa aja tatanggana saya ke mana dia ke pondok ye keke tungguan ngodok kantong nemu bojro keke tungguan bahasa gede jasa ya cak budak merena yuk set 5.000 caknya nanti aing nggak daguan ngodok kantong mangel ya 5.000 doang dari sakit geus mere-mere kan Masya Allah mantap kura inget baik kula mau bejakeun jelemana waktu kula keur mondok aya seorang pengusaha sok mere ka kula tah dek kapanggih aya deui urang di nu sok mere tek datang ka kula inget baik kula geus marah naon kula sok dihadiahan bae ku kula bu aing baheula teh meuli kitab dibiayaan ku eta seorang pengusaha tah tuari sok dihadiahan bae lah garati anu ternyata ge pasti aya akhirnya teleungi tah hate teh tah nyana ngabiayaan teh sok mere mun balik sok mere aya deui dulur mun da balik menta teh mah atuh dibagi-bagi ku Allah ge nu mere aya nu menta aya nah ieu mah keur carita mun muka mata hate urang blak atuh emang na hirup dek di dunia doang beuke geus di akhirat blak Masya Allah begitu seorang santri ustad atau kiai ditimbang amalnya bagus sorga cak pengusaha malaikat ulah kali ka sorga kan emang kunaon gitu ulah emang naon hubungan ayah hubungan gede jeung kula ulah ka sorga kan ji naon heula ke tanyakeun eta kitab nu dibaca ku nyana nang meuli saha tanyakan tad emang boga kitab nang malikeun saha aya nang malikeun Pak Anu bener tuh Bapak Anu tuh mana tuh rangkulannya bari ngarangkul bang ngarewas ajak atuh ka sono jadi tuh atuh usul lain mah pokokna mah ieu ustad bisa baca Quran bisa baca kitab pan kitab nanti bapak bejakeun ka Gusti Allah eta kitab nang ti bapak gitu bejakeun ka ditu di cek ustad teh bisa gitu bejakeun ka malaikat beja malaikat bebeja Gusti jai aya nu ngotot bae ieu pengusaha hayang milu ka sorganya na emang nyana boga amal naon amalna mah teu pati bagus kan meulikeun kitab eta sabab wasilah santri bisa ngaji ku sebab dibelikeun ku nyana jeung sok dibiayaan ku nyana aduh cak Gusti Allah geus sok ka sorga keun mah
je lamun urang neuleuh kadinya tah emang kumaha gitu ulah-ulah eta kapan dongeng Kangjeng Nabi aya jelema nu maot teu boga amalna naon ulah ka di nerakakeun ka Kangjeng Nabi pan gitu coba sugan wau tante nya teh pernah ngaji tante jeung kiai tanya pernah ngaji henteu pernah bareng jeung kiai teh kitu bejakeun pernah bareng jeung kiai teh henteu wau teh jeung kiai bejakeun wau teh jeung kiai henteu ieu mah budak pamosrongan ieu mah gaji tilok wau henteu bareng henteu pan puara tah mah coba pernah henteu ka imah kiai bae siapa pernah ka imah kiai henteu masyaallah ya henteu sama sekali henteu cak Kangjeng Nabi liwat tanya liwat pernah henteu ka imah kiai barang ditanya siapa pernah henteu liwat ka imah kiai mun liwat pernah eta ge neangan embe embe kula leungit liwat ka imah kiai aya nu ngomong eta cenah imah kiai jadi kula nyawa geus ka sorgakeun berarti nyana eta nyahoeun ka imah kiai je atuh komo nu ngararaji di dieu tah eta nu ngabiayaan sarana agama mah kos kitu lain lalagan eta dongeng Kangjeng Nabi ditanya heula coba pernah ngaji henteu pernah wau henteu pernah bareng teh jeung kiai henteu pernah ka imah kiai henteu silaturahmi henteu wow pohara jasa ieu mah sama sakali cenah mah ieu liwat ka imah kiai eta doang eta ge neangan embe salam tuh mau imah ngabiayaan kan pohara jasa Masya Allah nah ialah tepati-pati kaula ngutus seorang nabi ka hiji nagara kemudian bangsana jeung umatna ngabohongkeun ka eta nabi kecuali kaula nyiksa ka ahli nagara eta ku cara dibere kesempitan kesusahan anu luar biasa perekonomian teu jalan pertanian teu jalan dan lain-lain sebagainya teh jalan sulit luar biasa wadbarro jeung penderitaan garing timbul gering-gering segala gering darah tinggi segala darah rendah segala ginjal segala macam-macam garing jelema teh geus mah kitu segala makroni segala kitu diet sirah dan lain sebagainya bahkan aya penyakit anu dibawa ke dokter teh geus ngecek melalui ronsen melalui kitu SG teu kapanggih panyakitna dicek dokter cek-cekna sehat pugu gering tapi cek dokter sehat bapak ini udah pulang aja sehat pugu gering bingungnya lagi aing gering dibajar sehat dokter bodoh guys pugunya nana gering nyana nu ngarasakeun tapi cek dokter teh melalui ronsen panyakitan melalui SG panyakitan darahna bagus ya teh bapak sehat ceknya cek jantung sehat cek paru-paru ge sehat tapi nyana nangis teu bisa kicep-kicep acan cek dokter pulang bapak sehat aing gering ceknya teh nah ini bukan bagian dokter coba ke sono ke Jampang Surade takut ada gaang di dalam perut nih coba nah iya geus teu kapagieun ku dokter ge geus teu kapagieun dibawa ku ari ka kulon ka Pandeglang kaca dasari aya di dinya teh nu make iket ini penyakitnya cekel ping-pingna keluar paku tuh dulu atuh paku kos kieu aya di jero awak untung bisa hees gesakna teh Masya Allah cak nu nganter tuh lamun 3 kilo mah bisa pakai ngabangun tah paku mana ayah di jero awak kudu aya pakuan segala bohong boro-boro paku urang ka sura ge leutik jasa nyeri jasa tuh paku sok badak kieu mah urang teu percaya bae itu caknya nanti apa ieu mah tidak selesai ieu mah moal selesai dicokotan kieu mah sebab di imah ieu mah aya orang hideungan kudu mayar ieu mah segala apel jin segala apel jurig segala naon wah tambah cai tambah daun eta bener apa gitu bohong nu karana itu aya penyakit itu bener temen eta mah ngabohong dukun ngaranna nih disiksa ku Gusti Allah maksud Allah mere peringatan la'allahum yadra'un supaya DP supaya tunduk rendah diri kadituna iman ka Gusti Allah nu kafir supaya iman supaya percaya ka utusan Allah anu geus iman ka Allah supaya balik tobat ka Gusti Allah supaya mantep menghadap ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala summa badalna
inna makanlah sayyatil hasanah tuluy ku kaulan wagung digantikan dibere eta kaum teh ina tempat kesulitan ka gorengan teh ane siksa al hasanah kabagusan nu tadina susah jadi sugih anu tadina gering jadi cager ku ari mah ku Gusti Allah teh dibere mahmur anu tadina dibere susah dibere gering ganti ku Gusti Allah dibere ku ari mah tinan tadina panas jadi tiis tadina teu jarara di taneuh teh jadi tadina perekonomian macet ku ari jadi makmur terus jadi jalan dan lain sebagainya geus kasimpulan nama susah jadi sugih gering jadi sehat hatta afau sehingga tina subur tambah harta tambah loba munding tambah loba sapi tambah loba domba tambah loba ayam gitu kene kendaraan tadina boga motor hiji jadi dua jadi tilu mobil gitu kene bahkan jeung pamajikan ge nambah tadina hiji jadi dua jadi tilu ku makmur-makmurna masyaallah pohar anak baradakan jadi loba hatta afau tadi dengan boga anak hiji dua ku ari mun ditanya ti bibit itu 10 bibit itu 10 bibit itu 10 opat bibit jadi 40 geus lamun dek lebaran mudik jang anak doang nyewa bus hatta afau makmur jasa ieu pohara jasa kumaha eta dikitu-kitukeun ku Gusti Allah ke dibere susah ke dibere sugih ke dibere gering ke dibere cager eta teh kapan menang Allah maksudna Gusti Allah teh supaya inget bahwa ieu teh dadamelan Gusti Allah geus ana dadamelan Gusti Allah supaya iman ka Gusti Allah geus iman ke ibadah ka Gusti Allah supaya mantep nauhidkeun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tapi kumaha eta kaum waqalu cek eta masyarakat teh kufrun li nikmat kana kufur kana nikmat sing hade tamak kikituan teh kod masa abaana dara wasarra bapa moyang urang baheula ge osok dikitu-kitu baheula ge lain osok dikitu-kitu emang geus terjadi ke susah ke sugih engke paila engke subur tiba lagi kitu ke perekonomian macet ke perekonomian teh jalan atau tiba lagi derek moyang urang ge kitu sarua jeung urang ieu teh ulah ditekadkeun bahwa ieu ti Allah wa hadhihi adatud dahri ieu mah emang geus kos kitu bae kaayaan zaman masa guari geus aya di ceuli urang loba jasa ketika aya gempa urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah ieu teh siksa ti Gusti Allah sebagian ngomong ieu mah kejadian alam caritakeun angin topan deg urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah siksa lantaran di dinya teh aya sumber maksiat anu teu katahan mungkin bae perzinahan mungkin perjudian mungkin bae di dinya teh segala kredit dan lain sebagainya geus disiksa ku Gusti Allah tapi nya nama lain ini mah kejadian alam adatud dahri emang geus biasa zaman mah kos kieu jadikan tsunami dat peringatan ti Gusti Allah urang mah nyaritakeun ieu teh peringatan ti Gusti Allah nya nama lain kejadian alam lantaran di urang antara nu mukmin jeung nu fasik jeung nu kafir loba dedengean loba tapi ka urang lolobana dah kejadian alam eleh mukmin udah teger ditelevisi ngomong ini adalah merupakan peringatan dari Allah siksa titik geus kuduna kitu ieu lain kejadian alam nyaritakeun kejadian alam malulu teu harayang aing mah ngadengen age eueun tegas ka kitu tak ka Allah hati-hati kita kembali kepada Allah kuduna mah di TV kitu hai para kafir iman kepada Allah coba nya di sel geus lah pokona nekat guru ieu mah kejadian alam deui da iya jelema nu kalalupur nikmat teh ngomongna teh qad masa'abana dara wasar urusan kos kieu mah atuh bapa moyang urang ge emang kakeunaan baheula aya susah aya sugih aya panas aya tiis aya masyarakat aya menan gitu ngaranna aya keur paila aya keur subur atuh baheula ge karari itu ku Gusti Allah dibere angin teu Gusti Allah engke ge aya angin ke gempa emang ieu mah wahadi adatud dahri walaysat biuqubatin minallah lain siksa Allah ieu mah kejadian alam tiba heula geus kitu nurun ka urang ayeuna nu mantat caknya geus pakunu ala ma antum aleh
geus sing araya maneh mah maneh bae geus ulah nyaritakeun Allah geus mah lain siksa Allah lain kejadian alam maka lamun ku Gusti Allah geus diperingati melalui paila melalui panas tapi teu daek iman ka Gusti Allah teu daek sadar merendahkan diri ka Gusti Allah ketunggu cek Gusti Allah ujung-ujungna fa akhadnahum baghtatan wa hum la yashurun teh ku Gusti Allah disakalikeun siksana baghtatan teh sakaligus kaget sekonyong-konyong wahum la yashurun bari manehna teu nyaho kana waktu datang na memena sugan aya kitu warning sen-sen teu aya langsung bae. Emang kamari ieu waktu aya tsunami Aceh teh emang aya peringatan teu aya jeger kabeh ka bawah. Waktu kamari ieu di Padang emang aya peringatan awal geus ku Gusti Allah diperingati awal. Tapi kaberani itu udah tetap teu iman. Gak gempa sabaraha ribu manusia anu henteu disalat. Teu Sukabumi gempa, Garut gempa, Yogyakarta gempa. Nu kuari mata anu ceulian anu pengkor anu leungeunnan dan lain sebagainya masih kadeuleu keneh kurang Yogyakarta teh tapi tetep teu iman ka Gusti Allah awas cak Allah namun ku aing kuari peringati melalui panas ku aing diperingati teu aya hujan sawah-sawah batela dan lain sebagainya hawa anu sakieu geus henteu benyatu jeung urang panas luar biasa eta teh sing inget sia-sia teh nang aing ieu cuaca nang aing panas nang aing balik atuh ka aing cak Gusti Allah lamun sia balik ka Allah aman ku aing sia tapi lamun sia teu balik ka aing ieu kejadian alam deleukeun ku aing sia lamun ku aing teu didatangkeun bagtatan awas teh mun ngeri urang sing lobakeun istighfar ku ari ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di lembur-lembur ayo istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi minimal 70 astagfirullahalazim wa atubu ilaihi atau anu panjang astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi atau sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika masata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika wa a'udzu bika bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ta eta baca ku cenah panjang ting teh Kiai nu pendek bae astagfirullahaladzim li wali walidayya la sabilu la jibati alayya jamu simin Muhammad eta ge panjang kene cenah Kiai nu pendek bae astagfirullahaladzim wa tubu eta ge panjang kene sia moal ngamaca ieu sia mah panjang kene bae lobakeun baca istighfar balik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran hujan-hujan anu aya di sekitar urang encan hujan murni sing ade encan hujan murni ieu mah hujan buatan teh pemerintah supaya ulah ngebul teuing mantap urang tetep sulobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ieu kurang keur dicoba ekonomi keur rada carut marut bagi anu bergelut di perekonomian kuari emang kerada carut marut pertanian ribuan hektar nang Allah aya nu geus kekurangan cai urang kula seserian di urang aya hujan lain hujan asli sebab hujan asli mah diawali ku guludug jeung kilat ieu mah guludug kilat mendung hujan sing inget hujan asli awal kilat jeung guludug ketika geludug juga kilat lain asli hujana ieu sakadar peringatan jeung urang hati-hati ulah obrot teuing tetep urang make caina lobakeun istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ajakan di lembur ku urang babalik ka Allah komo datang ka kafir-kafir arasuk Islam minimal urang nu agamana Islam tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala yudlil saha jelema anu ku Allah disasarkeun teu iman ngajak jerek bae di televisi jaritakeun tentang pangeran teh Allah Kanjeng Nabi teh utusan Allah Al-Qur'an teh didengung-dengungkeun nyana nonton di TV teu iman ka Allah teu iman ka Kanjeng Rasulullah teu iman ka kitab Al-Qur'anul Karim eta disasarkeun ku Gusti Allah
informasi geus aya di berbagai-bagai lain lalagaan televisi geus aya koran majalah HP emang geus wahara jasa geus loba jasa tentang perseteruan agama antara Yahudi jeung Islam, antara Nasrani jeung Islam, perkembangan di luar negeri tapi tedek iman disasarkeun ku Allah. Bahkan aya nu imahna teh deukeut jeung Ki Haji. Ieu saya ieu seteguan, ieu Haji Soleh deukeut. Tapi teu iman. Teu iman, masyaallah karim. Disasarkeun emang ku Allah teh urusan lain teh nyaho ieu. Ku ari mah moal aya jelema nu teu nyaho tentang pangeran bahwa pangeran teh Allah. Informasi teh geus luar biasa melalui berbagai-bagai. Ayo deuk bake naon coba kuari mah informasi masyaallah mudah nyahoeun kabeh encek Nasrani Yahudi nyahoeun kabeh kuari geus anu tertutup informasi tapi teu dek iman wa may yudlil fa ulaika humul khasirun emang endek dijadikeun penghuni nerakanya naudzubillah min bahkan kuarima perumahan muslim, perumahan kafir geus aya jadi nyana lewat ke perumahan muslim berarti kan eta teh geus nyaho nyana oh ieu perumahan muslim ai muslim teh percayana ka pangeran Allah ieu geus nyaho nyana di Indonesia sanajan di Indonesia lain negara Islam komunis aya Yahudi aya di orang kapital aya kapitalis iya tadi orang aya kabeh komunisme selalu mempercayakan materi langit bumi terlihat berarti materi tidak ada Tuhan ceknya semua ini adalah petet ceknya ini ceknya petet pada buah limus benernya kira jadi sorangan langit jadi sorangan bumi jadi sorangan Tuhan tidak ada dulu pernah ada enggak pernah cuman mati Tuhan goblok tak komunisme sama rata pangerannya nama komunisme Soviet diurang komunis baheula PKI komunis kuari muncul kembali komunis lantaran urang hubungan jeung RRC teh kapan hubunganana jeung Soviet berarti kan komunis RRCT biang komunis sarua asup kuari lantaran Indonesia hubungan jeung Cina atau komunis teh atuh hudang kembali kuari wow palu arit ambalaya kuari di Indonesia tinggal renungkeun ku urang kok bisa terjadi seperti kieu atuh kumaha ente nu nyicingan negarana ya tuh cenah ya presiden atuh aya satuju teruskeun teu satuju atuh rorot ku sia negara lain negara nu Jokowi nu urang kabehan emang istana nu Jokowi nu urang teh kabehan emang eta gedung MPR anu nyana nu urang kabehan kok bisa cek urang teu menang ka ditu atuh cenah bae bodoh emang nu bodoh mah kitu emang kabehan ge sia mah betah jasa jadi jelema bodoh geserkeun atuh bodoh setik mah ka batur ayo gua demokrasi. Nah, iya kuari di urang teh kapitalis, untung rugi. Lamun tadi mah tanpa ayat Tuhan, sakabehna dianggap materi kadeuleu kadenge. Tuhan tidak ada cekna, sebab nggak pernah muncul Tuhan. Cuma sekedar cerita ada akhirat bohong itu. Eta komunis. Oh, pangeran ya nama. Oh, pangeran urang we geus kumaha urang hirup mah hirup. Baik, selesai. Komunis, kos gitu. Ya, hukum cenah mah. Hukumna kumaha ngeunahna dijieun ku sorangan. Aya di demokrasi. Ya, ieu kapital, ieu mah untung rugi. Jadi jangan mah make perhitungan, selama untung silakan, selama rugi dan kumaha untung rugi. Ya urang ye. Di negara Indonesia teh ieu teh demokrasi. Nah, nu mantak dipermasalahkan tentang sosialis komunis, tentang demokrasi kapitalis. Iya dipermasalahkan di Indonesia. Mayoritas Islam, barulah 90%, turun 80% kuari, 20% kafir,
tapi nyana geus mendominasi perpolitikan jeung perekonomian. Hina amat urang sebagai bangsa Indonesia. Meureun Bung Karno teh ningali, waduh bangsa aing nu baheula ku aing dimerdekakeun. Aing teh ngamerdekakeun nagara teh jeung bapak kolot sia jeung uyut sia. Nang hese capek nu diseret, nu ditembak, nu dibacok, nu dimurtil dan lain sebagainya. Tinggal melestarikan kemerdekaan. Kos ya wah walah wah weuh. Bung Karno teh neuleukeun, ya Karim, ya Karim. Bupati sia teh ku goblok-goblok teh. Gubernur sia teh ku tolol-tolol teh. Menteri-menteri ku begitu. Terus ka raja-raja. Bung Karno hudang emang nya teh hudang. Kamari ge Soekarno aya ka ditu. Kuari ge ngaji aya Soekarno. Aya lain lalagaan, beneran kuari mah. Bah pajar lalagaan Soekarno teh ngaji kuari di dieu. Di mana cenah kiai jeung urang mana? Tuh, Soekarno urang ditu tuh. Ngaji jalan di mana tuh di dekat Tanggal Ambon aya. Ngaranna Soekarno. Nah, Soekarno eta wasa samira si eta atulah. Wa mayudlil faulaika humul khasirun. Tinggal urang mah bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ieu walaqad zarana li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Demi ieu nyata kaula ngadamel pikeun penduduk neraka jahanam kasiron loba minal jinni wal ins. Ti golongan jin jeung manusia geus dipersiapkeun jang penduduk neraka jahanam. Allah karim. Geus dipersiapkeun ku Gusti Allah penduduk neraka jahanam teh. Mana? Ih, sipatanana hiji lahum qulubun la yafqahuna biha. Eta jelema paralinter luar biasa, dagang mararaju, politik nah mararaju. Haju lamun berangkat ke lain sakadar dalam negeri, malah manyana ke luar negeri, bisa keliling dunia ku pinter-pinterna, tapi hatena teh la yafqahuna biha, teu ngartieun kana bener. Hate teu pernah diberi celah-celah jang hak jang bener, teu percayaeun kana ayat suci Al-Qur'anul Karim, teu percayaeun ka Kangjeng Nabi sebagai Rasul Allah, teu percayaeun ka Allah sebagai Khaliqus samawati wal ard. Teu bae teu percaya. Malah nyenan gereja, malah nyenan kelenteng. Dipersiapkeun deui di mana gereja, di mana gereja, di mana gereja. Macet hatena teh. Lain jelema bodoh pintar. Bahasa negeri Indonesia bisa Jawa, bisa Sunda, bisa Inggris bagus puguh karuhan. Bahkan bahasa Arab dia bisa. Dibaca akunya terjemahan teh lain endek iman, tapi jang perbandingan jang naklukeun Islam. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Boga hate tapi teu percaya, teu iman, teu ngarti nya kana bener teh. Ieu lah nu bakal jadi penduduk neraka jahanam. Tuh nu boga pabrik. Percayaeun ka Allah henteu. Eta lah ayat ieu nu berlaku. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Boga hate nyana sarua jeung urang tapi teu ngartieun kana bener. Lain bodoh nyana, pinter bisa nyeun pabrik nyana di urang. Padahal ulang negeri, urang dalam negeri atuh sarua. Cina Medan, Cina Bangka loba ngartieun nyana. Nyahoeun nyana bahwa di urang teh loba Islam, di negara luar loba Islam, aya Baitullah, aya makom Kangjeng Rasulullah di Madinah. Nyaho nyana. Tapi henteu dibukakeun ku Gusti Allah hatena sugan aya jorojoy hayang iman teu emang geus dipersiapkeun jang penduduk neraka jahanam. Na'udzubillah min. Masya Allah. Urang mah untung ya. Tuh.
walahum ayunul la yubsiruna biha ya naga boga mata tapi matana teu pernah didelekeun kana dalil-dalil kakawasan Allah kalawan neuleuh itibar neuleuh nyana kana gunung malah menikmati keayaan gunung, neuleuh nyana laut malah menikmati laut, neuleuh nyana hutan menikmati hutan, malah neuleuh nyana perkotaan menikmati perkotaan, neuleuh berbagai makhluk tapi menikmati lain jadi itibar henteu dijadikan itibar kunyana matana kunyana teu pernah dideleukeun kana kakawasaan Allah Subhanahu wa taala. Emang dipersiapkeun jang penduduk neraka tah mah. Urang mah pandeuleuh gunung masyaallah kawasa amat eta Gusti Allah neuleuh nyeun gunung saha nu bisa nyeun gunung ya moal aya. Urang neuleuh laut beuh eta laut pohara amat Gusti Allah neuleuh laut saha sih nu bisa nyeun laut ya moal aya. Maha kawasa Allah. Urang makan kitu. Ketika neuleuh hutan ya Allah ya Rabbi hutan pohara amat maha kawasa Allah. Saha nu melakan coba eta tatangkalan teh Gusti maha kawasa Allah. Neuleuh hewan-hewan Gusti Allah maha kawasa Allah nyeun gajah aya tulalea ya Allah maha kawasa saha nu bisa nyeun gajah nagara mana moal bisa neuleuh maung horengana maung sarua maha kawasa Allah pohara amat neuleuh deui urang orai aboh ya orai pohara saha nu bisa nyeun orai urang mah maha kawasa Allah aya angin saeong beuh maha kawasa Allah nyeun angin nabrak ke lembur jadi angin beliun wah acak-acakan gua angin beliun maha kawasa Allah neuleuh laut hoyak laut jadi tsunami maha kawasa Allah saha sih nu bisa nyeun tsunami jeung moal aya lain Allah mah maha kawasa Allah nyeun tsunami Gusti coba jieunkeun deui ka Banten da tsunami Gusti udah makan gitu kuari mah teu wani nyebut nang Allah teh. Ieu gunung Bitu. Wah. Ini adalah kejadian alam. Coba. Kita periksa sebab-sebab kejadian alam kenapa ini gunung sekarang jadi batuk aja. Atuh suntik kusia maka panasilin. Bere influenza ka dijak obat ka dijak. Tah, ieu urang mah tembung keterbawa urang ku Yahudi. Terbawa urang ku Nasrani, terbawa urang ku komunis. Ya Allah ya Rabbi, henteu maha kawasa Allah Gusti, meureun aya sesuatu anu Allah murka. Ketika aya tsunami, urang mah langsung maha kawasa Allah. Allah nyeun tsunami. Tapi batur mah lain, ini kejadian alam. Ini dari retaknya bumi di bawah. Jadi dari laut sekian puluh kilo di sana ada kejadian. Di sana ada kejadian keretakan tanah, maka retak tersebut di dalam laut itu di atas di dalam laut di tengah-tengah laut retak terus sampai ke darat. Maka air terus mengikuti keretakan itu terjadilah tsunami. Aya tanah ngeretakeun nang saha goblok. Siapa tolol atuh. Bengker ku sia atuh coba. Ayo. Atuh tinggal 5 bari beja. Jangan ngomong ngaco bae ge jangan tengah rapian atuh nang Allah beres. Sugan ku saja ku sebab nyana ngocoprak bae teh jadi deui tsunami jadi. Nyana ngocoprak bae tah nyaritakeun tentang kejadian Aceh tsunami ieulah anulah wah sebuah macam buah pohara jasa. Jol tsunami deui di Pangandaran. Lamun nyana ngocoprak bae hajut aya tsunami deui mah heuh bere obat atuh ku sia daun salam hijikeun tah. Ramuan inum gusia tah. Ya henteu nyana ngocoprak bae jadi deui bae. Gunung diocoprakan bae jangan bitu deui. Atuh maning dianggeuskeun kakawasaan Allah beres. Selesai geus. Yang ngadoha bae urang ka Allah. Teu daekeun nyebut nang Allah teu berat. Kunaon eta? Matana. Teu daekeun neuleuh kana kakawasaan Allah Subhanahu Jereukeun urang Kanjeng Nabi naik ka Jabal Nur.
begitu naik Kangjeng Nabi ningali langit, betapa maha kawasa Allah nyeun langit sakitu rapihna. Aya 7 lapis disusun ku Gusti Allah, maha kawasa Allah. Neuleuh ka handap, neuleuh bumi, maha kawasa Allah. Nyeun bumi 7 lapis. Bagus amat tartiban-tartibadana, lempengan-lempenganana, maha kawasa Allah. Nyeun gunung, maha kawasa Allah. Nyeun laut, maha kawasa Allah. Kangjeng Nabi ningali makhluk dikembalikan ke Allah, sehingga sieun ke Allah di jero hate eueuh nanaon. Sieun teh ngan hiji bae ka Allah, bunga teh ketika amprok jeung Allah eueuh nanaon di jero hate ngan Allah doang. Sebab ieu mah ciptaanna makhluk nu engke ge bakal rusak, tadina eueuh jadi aya ge bakal eueuh deui. Lah cak Kangjeng Nabi ari tadina eueuh haju aya haju eueuh deui mah moal dipikiran teu aya di jero hate. Gunung aya eueuh deui moal aya di hate. Laut aya eueuh deui moal aya di hate. Bumi tadina aya haju eueuh deui moal aya di hate. Langit haju aya engke eueuh deui moal aya di hate. Jelema haju aya haju eueuh deui moal aya di hate. Nu hiji doang nu langgeng mah kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hiji nu aya di jero hate Allah. Cak Allah layak hamba aing model kos kieu mah diturunan itusan aing nu ngaran Jibril datangan tuh Muhammad nu aya di gunung tuh keur tafakur ka aing eueuh nanaonan di jero hate nangan aing doang. Jibril datang maneh ka ditu, layak didatangan malaikat Jibril lantaran di jero hate geus eueuh nanaon hiji bae Allah. Ketika urang sarua nuturkeun Kangjeng Nabi, sok gerage lah ulah aya nanaon di jero hate teh, ulah aya apaan saan, ulah aya naon deuk kijang bae. Budak kagedean teh mah goblok tolong. Kijang geus teu aya lantaran ieu mah kijang tahun 2008 geus kolot teuing. Anu aya ku ari mobil Pajero nu anyar. Atuh ngaluhuran tah mah beuki bau we jeung Allah. Gusti pamajikan abdi geus kolot kadeuleuna Gusti. Diragapna geus ralanya sakumaha balon eueuh anginan. Gusti ganti deui. Eta tolong teh mah goblok teh mah. Lain ngadeukeutan ka Allah ngajauhan. Bon. Ya. Ieu mah tafakur teh tolol kabeh. Ya Allah ya Rabbi. Ulaya nanaon di jero hate turutan Kangjeng Nabi. Langit tadi eueuh aju aya aju eueuh deui ulaya. Bumi kitu keneh, mobil kitu keneh. Rugi amat atuh. Urang di jero hate teh guari aya imah nu imahna ngabangun urang haju rusak engke eueuh bakal ditinggalkeun kunaon haju aya nyangkeun di jero hate rugi atuh. Mobil nu tadina eueuh haju aya guari dibeli ku urang nyangkeun bae di dieu engke ge bakal dijual deui atawa rusak atawa urang mah ditinggalkeun. Kumaha nyangkeun di jero hate sih? Rugi amat sih. Dah, komo awewe mah nyangkeun di jero hate, masya Allah rugi. Nu mantak lamun ulah yang nyangkeun di jero hate kawinna jeung nu hideung. Bebas engkena. Bebas. Sia kakalayangan bae emang kumaha kitu emang teu boga pamajikan, boga. Kok sia kakalangan bae emang pamajikan sieun teu khawatir kitu ku batur, moal aya nu daekeun. Emang kunaon kitu aing teu pati kudu batur. Emang kunaon pendek aya di nyana, hideung aya di nyana, jobed aya di nyana. Aja si anakan udah diomong ya anakan mah tuh anakan terus kan aing bebas ninggalkeun anak tolol tak budak. Aduh urang wayang atuh ya ninggalkeun teresep nafsu keneh bae ninggalkeun aku nafsu ngahijina aku nafsu mal beres. Ketika orang bisa tahanus ka Gusti Allah sakumaha Kangjeng Nabi ulaya dunia anjahina dunia masa si nuhina ditenden di kolbu nu mantak urang dakwah teh ngejar-ngejar dunia. Masya Allah ayat bisa kitu mulia dan mujizat melalui malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi kurang dibacakan hanya untuk sekedar sesuap nasi. Tolol amat, goblok amat. Kuari setan aya nu goblok di mana tuh di tuh lain-lain nu ieu iya mah bangsana.
asa si ayat anu sakitu mulyana ku urang diojol ku dunia nu hina. Eueuhkeun geura di jero hate. Hiji be Allah. Cak Allah. Khadir. Sia teh kapan nabi aing anu diutus ku aing. Encan maot sia mah ku aing teh ditangadatangan jelema-jelema anu deuheus ka aing. Tuh, nu keraya di jero imah, sorangan di kamar. Nyana ku ari keur tadarus. Datang si Hidir. Datang nyan. Datang di jero bae. Assalamualaikum. Salam saya. Kaget. Panto ditutup, jendela ditutup, tapi aya. Bulan umpat. Tah, bedana. Ari wali Allah mah lantaran ka Allah teu lumpat, malah wau oh Khidir sasalamat. Tapi ketika orang lain ka Allah, teu ngalamun aing dagang karung kieu bae. Kumaha jol we. Ha, Pendi. Oh, keluar jangan. Aya naon Pak? Juri. Nah, eta lantaran nyanana keur ngalamun. Ya Allah. Masyaallah. Kanjeng Nabi Khidir mah iraha bae datangna mangga bae. Kumaha kanjeng Nabi Khidir bae? Habib Lutfi zarah tek beres zarah langsung nangtung. Terus diboro ku jelema. Beres aya nu sasalaman. Sanggeus aya nu sasalaman nanya, "Kenal gak sama itu tadi?" Yang mana Yang tadi salaman. Iya enggak kenal. Sekarang kemana? Orang enggak, itu Khidir. Jadi kan sama Khidir sasalaman lebah banget. Balik deing dia sakit ngan sasalaman doang. Mentak sing ada besi Haji Pendi ti peuting. Maksudnya keur sorangan Haji aya nu datang. Ha, ini Khidir nih. Tekadkeun Haji Pendi eta Khidir tah. Aing mah lain Khidir. Aing mah babaturan sia. Ada di kuburan itu tuh. Pajar babaturanana berarti. Mantak nyana geus diangkat panglima. Aduh Gusti Allah kagu. Boga mata teu didelekeun kana dalil-dalil kakawasan Allah. Kafir bae nya nama. Walahum mazanun yasmauna biha. Boga ceuli tapi teu pernah didengekeun ka ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, teu pernah didengekeun kana pituah-pituah, teu pernah didengekeun kana ceramah-ceramah agama simaa tadaburin wa tiazin. Kalawan ngadenge tadabur jeung itiaz aing ngadengekeun babarengan mah ambalayah ku ari ge harita nu ngadengekeun. Harita nu teh Kristen anu diutus ku Amerika, nyana anu dicalonkeun bakal dipersiapkan jadi presiden Indonesia. Betapa bahayana lamun geus jadi presiden kafir. Ku hari babarengan jeung kiai jeung ustad. Eta ku kiai ku wallahu alam ulah jadi heran ulah. Emang meureun deuk dihijikeun jadi penghuni neraka jahanam. Nauzubillah min. Tali nyana nyieun Perindo. Datangnya nak Serang disambut ku kiai, walaupun secara lisan mah ini makan untuk uangnya saja. Awas ya kasing hade hileud eta sing hade hileud. Awas. Datang ke Keresek disambut, datang ke Pandeglang disambut, datang ke Bogor disambut. Geus aya sabaraha yayasan ku ari anu geus menyatakan saya siap mendukung Perindo. Goblok teh coba. Ji Aju ngayakeun pangajiannya ngadengekeun si Haritanu. Ngadengekeun nyana. Tapi teu iman. Cak di dieu nage nu mantak dijelakeun sima tadabburin wa tiazin, ngadengekeun teh ngadengekeun tadabur jeung itian. Nyana memperhatikeun. Eta mah kan nyana mah lain memperhatikeun. Ngadengekeun teh eta mah sakadar ngadengekeun jang nyana. Hanya untuk dukungan-dukungan. Aneh di Indonesia teh aneh. Kita ulah milih awewe atut jadi. Ayo Berdalil kiai di Pandeglang jeung di Serang termasuk. Ya.
Woi, teu beunang ge cenah jadi imam salat ai imam negara matu teu naon. Masyaallah Karim, Masya Allah Karim, baik-baik imam ngan sakadar nyaritakeun doang yang geus terjadi. Jadi deui kan bupati cewek, jadi deui di dieu bupati cewek wali kota. Nah, ieu mah ka dieu mah geus lain awewe di kafir. Jakarta lamun jadi kafir coba deuk kumaha Ahok. Masa orang dipimpin ku kafir? Cina kafir ge ieu mah adil euy, ulah nyaritakeun kafir adil. Boro-boro adil jang urang, jang dirina ge geus teu adil jeung teu jujur lantaran teu percaya ka Allah. Jelema teu percaya ka Allah eta lah jelema nu pangbolon-bolon. Artina pang pasek-pasekna, pang teu adil-adilna. Ulah ngajakeun adil. Kunaon atuh? Sok sambarangan bae. Ieu mah keur carita adil mah sesuai jeung tempatna. Allah teh nyieun langit bumi. Urang percaya eta pangeran adil. Ketika Allah nyieun urang teu percaya bahwa pangeran teh Allah teu adil. Kunaon jadi adil-adil jujur-jujur. Bakal dihijikeun segera ka ditu. Urang mah ulah kajendeng urusan jeung eleh nama teh sabodo nu penting mah urang mah hiji mun awewe ulah milih. Mereka dua mun kafir ulah milih sakedeung di dunia. Mun dibere tuh tolol teh kan. Allah moal kebel hirup di dunia kunaon diacak-acak ieu akidah urang. Kunaon diacak-acak, Masya Allah Karim. Urang kuari dibere ku kafir lantaran nyana deuk jadi gubernur mungkin kuari mah mewah. Boga motor, boga mobil, boga imah, bahkan dibere jabatan sabaraha kebal sia menikmati barang hina di dinya tapi eta akidah sia dijual ka dinya di akhirat bakalna sia disate di ditu sakebal-kebal. Sabaraha kebal sia menikmati mobil, sabaraha kebal sia menikmati imah mewah. Sabaraha kebal sia dijamin sia alam dunia sia 10, 20, 30 tahun memewahan sia. Di akhirat celaka sia dikulub sia. Ji eta teh kurang memperhatikan tak kiai-kiai anu neangan kemewahan dunia lamun hayang nyaho cak Gusti Allah Muhammad bejakeun ka umat anjeun ulah ngejar kemewahan dunia lantaran kemewahan dunia mah eta teh dibandingkeun jeung akhirat hayang nyaho maneh Muhammad bejakeun ka umat anjeun kemewahan dunia persis okos sakumaha tetesan manuk anu ka laut kemudian ka bawah cai metes. Kemewahan dunia bagi jelema sakitu tadi bandingkeun jeung kemewahan akhirat sakitu maka jeung dijual akidah na'udzubillah min zalik wa min zalik mata kurang mah datang ke tayangan datang cewek-cewek mabur sia ka ditu aing tayang geus aing mah bener tadi itu bener pokona lalaki bae heula hiji titik aing mah heulanan ai eueuh ieu pamimpin atuh ieu kan acak-acakan ai aya neangan anu jujur eueuh ieu bae lalaki rada deureus da ieu lalaki geus eta ge mun merek aing mun teu menteu sia sok jore tungtungna ya Allah ulah hiji be sebab urang bakal berhadapan jeung Allah kunaon kafir dipilih nah ieu urang cilaka jasa saeutik kemewahan dunia urang naik mobil Lexus baby Benz atawa urang naik Ferrari oh indah jasa menang ti mana sia hayu urang dahar restoran ganti restoran nang di mana eta sia hayo ieu imah sia gonta-ganti nang di mana sia eta menikmati salin ganti awewe menikmati nah saeutik hanya setetes ku kabehan sabaraha tahun saya menikmati dunia di akhirat bakal kumaha. Masya Allah Karim iyalah jelema nu boga ceuli tapi layas mauna teu ngadengekeun kana ayat-ayat jeung pitutur-pitutur ngadengena lain ngadenge sambarangan ngadenge ai ngadenge mah nyana ge ngadenge makan nyana nu nyieun acara buat kiai acara sebesar-besarnya nih saya kasih modal terserah mau maulidan mau rajaban nih modalnya terserah mau hawalan apa mau pertemuan nih modalnya nyanana ge hadir ceramah kiai tapi kan lain si mata dapur tambah jangan nyana nyieun demi untuk nyana teu
otakna kiai. Masya Allah karim, dijual agama Quran karena dunia nu hina anu sakedeuk di akhirat bakal dikumahakeun kan. Ji urang mah muludan kabehan imajana ditanggung ku salah saurang. Ditanggung ku salah saurang eta teu bagus eta kos kitu. Muludan urang kabehan ngagungkeun ka Kangjeng Nabi deuk datang ka mana. Ieu mah urang muludan aya nu nanggung jawab cenah saurang. Lah salah eta kos kitu. Kabehan. Ya kula mah boga teh 1 juta, ya kula mah boga 500, ya kula mah boga cucur doang. Ya kula mah boga aqua doang. Aju datang deui kula mah boga sugut doang kieu tah. Ayo masalah geus. Eta nu lobana mah eta nu terakhir tah. Termasuk eta ge sarua tah. Ana mulu dan truk rame rajanya nama. Raja Pantilok. Ngomong lagi mah mere kabehan ceuk cenah anu ngadahar. Terus gitu nama. Bangkrut dunia. Okos nu bener tapi salah lu mantak, aya anu bener tapi salah sing ada sanajan ibadah ge aya nu bener tapi salah. Sanajan tutulung ge aya nu bener tapi salah, nu mantak sing ada kos bener tapi salah aya. Mana? Aya jelema boga tanaga aing ieu deuk tutulung ka batur sakjana teh boga tanaga boga wawasan saha anu perlu ditulungan gua aing deuk ditulungan turun ti mana ka jalan set aya nini culak cileuk kieu we kieu wah ieu perlu bantuan berarti ya cak nyana langsung nini dicekel ini diseberangkeun ku nyana stop mobil di stop hebat biasa dah beres datang geus di alhamdulillah caknyana nih kula nang hese capek tadi nyebrang ka ditu caknyana teh ya kunaon dikadiekeun deui tah eta tutulung teh nyaho lebah kos kitu bolon eta tinggal nini bae tadi ngageter-geter cenah kula aduh ajunya anak indit teh goblok teh coba eta kan nyusahkeun cak ini aing kudu nyebrang deui bae eta lulungan teh jauh lebah eta kos kitu eta lulungan teh jauh lebah teh kos kitu loba urang itu tulung teh jauh lebah eta teu ngepas masyaallah boga hate tapi teh dipahamkeun kana bener boga mata teh didelekeun kana kakawasaan Allah boga ceuli teu didenyekeun kana ayat-ayat Allah nah ulaika kal an'am jelema nu kos kitu mah atuh naon bedana jeung sapi naon bedana teh jeung kebo bule geus eta kafir-kafir anu boga pabrik boga kapal udara weuh daharna ge isuk-isuk di Paris sore-sore di Inggris. Pahara jasa tapi nyana teu iman ka Allah teu iman ka Kangjeng Rasulullah teu iman ka kitab Al-Qur'anul Karim eta teh rendengkeun jeung kebo bule adik kakak eta jeung kebo bule kebo plen embe rendengkeun jeung embe adik kakaknya eta kakana embe nyana adina kakana tetep embe berarti muliaan embe kakana embe nyana adina eueuh cenah embe jeung soang ya Allah urang mah mulia urang mah iman ka Allah urang mah iman pas sa pangeran Allah di mana Allah ulah ngomong sia aya teh nyaho di mana mah ngan pokon mah Allah bae eta geus hebat teh kitu naon dalilna coba cenah aya Allah aya hulu sia gobong bacok sia poe kata jelema ngomong sia kowe calana awas ya Allah sia agak lumpat urang sia lumpat po aing nanya pangeran jeung nana dalil lah hulu aing bage dalil hebat ngomong deui sia jeung aing ge can nyaho ka Allah teu jawara diajak ngomong mal beres atuh diajak ngaji tauhid aing mah sakigis alhamdulillah antara aing mah ngajina ge mingguan aju aing mah ngaji tukang sate sia nanyakeun Allah di mana hayang nyaho sia poe Allah meureunna
Kayakeun ka ditu kaki uci. Ucina gitu nyahoeun. Beres. Tah eta bener eta jelema teh kos itu. Enggeus asa-asa. Nah, hari ieu gagah aya di nyana, sugih aya di nyana, pinter aya di nyana. Yaritakeun politik pangbisana, perekonomian pangjalana, budaya nyana nyahoeun. Hartana lain miliar tapi triliunan. Nu di luar negeri ambalaya tapi nyana ditutup mata hatena, teu percaya ka Allah. Hatena teu dideleukeun, teu dibukakeun kana bener ceulina, teu didengekeun kana bener kana ayat-ayat Allah. Matana kitu keneh. Ulaika kal an'am, eta teh adik kakak jeung kebobule. Beres geus mun aya si Teguan. Nah, Teguan. Mana kakak lu? Tanya ke orang. Tanya. Ahok. Mana kakak lu? Emang di mana kakak? Saya nggak punya kakak. Punya. Kapan lu tahu? Dalam Al-Quran ada. Kakak Ahok ada. Siapa? Kebubule katanya. Ulaika kal an'am. Lainnya nabe kabehan kafir maksudnya ye. Dibahasakan ku Gusti Allah ulaika kal an'am. Kafir teh ya percis kos kebo, kos sapi, kos raja kaya, kos hewan ternak. Jika pada naon ieu fi adamil fiki wal basar wal istima. Tidak teu paham, teu leuleuh jeung teu ngadenge. Balhum Allah balik kafir leuh sasar tibatan kebo sapi. Nah, emang kebo mah diciptakeun teh nya nama on teu boga akal. Nya nama diciptakeun ku Gusti Allah tatlubu manafi awat tahrubu min madariha. Kebo mah di mana-mana aya dahareun, nya nama atuh ngarasa ieu aya mangpaatna di dahar. Ketika manehanana dak leumpang aya cai mundur. Nyawa nya kana mangpaat di madarat. Ketika aya seuneu nya lompat. Kebo, sapi. Hujan, lompat nya aya hujan bae. Aya banjir, lompat nya aya banjir bae. Aya seuneu lompat nya. Ai jelema kunaon atuh ieu teh deureun neraka teu daek lompat balhum abang. Eta kafir teh neraka tapi teu lompat. Tarolah meureun kafir mah geus biang neraka ieu Ki Haji. Kemudian ngeridit bae eta teh seuneu teu lompat goblok teh coba. Tolol teh coba ieu. Pugu ieu teh maling korupsi teh tapi teu lompat eta ke neraka. Balhum abang. Lamun aya pemerintah kemudian korupsi, lurah korupsi, camat korupsi, bupati korupsi, rendengkeun jeung keboplen. Nah, sia balhum adol. Sia teh leuwih bahaya. Kebo mah kebo maling daunna doang, jelema mah dicabut kabeh maling. Kebo mah maling dander ngan daunna doang, kerep datang bupati dicabut kabeh. Dicabut kabeh. Di meteran guyana kabeh sat kabeh jeung sapara kanca-kancana kabeh je parangsana tuh datang gubernur leuwih jahat teh, datang menteri leuwih jahat teh, nu jahat mun teh manteu datang calo jahat tah lamun aya calo teu bener rendengkeun jeung keboplen malah mah kena maek jeung keboplen kana. Balumpat sia ngaguling rindes sabak geus bandingan ge beakeun kabeh geus lah ku jalan teh geus bawa ancul-anculan ke kebo ngajul liak kabeh dadana brek beres geus kawe innalillahi wa inna ilaihi rajiun kunaon cenah diliak kebo saha calo emang atuh sedang sabeda diliak ku adina atuh masalah balhum adall jelema teu pernah aya kadenge maling taneuh, teu pernah aya kebo di kadenge kurang maling kayu, tapi di Kalimantan kayu sabaraha hektar beak kabeh balhum adon. Tapi deuleu ku mana di Sulawesi eta dijual pulau balhum adon. Eta deuleu ku mana tuh ku ari set ka dieu beak kabeh nang hasil saha eta balhum adon. Jelema nu ngajual can dibayar-bayar ku calo ka belah ditu balhum adon. Eta kebo mah paling ge daunna doang, ge geus dihus-hus. Kakana ge karu hus. Anu ngahus-hus goblok kebo maling tolol. Oh, ieu dangdut beak coba cabut, si tolol teh coba.
dibawa ku anak jauh loba ieu urut kebo ieu bawa ka imahna saya menang dangder udah ku kebo tolol tak kebo ayo dibawa bae geus ku urang ka dieu belum habak tololan kebo ta tololan jana ka kebo ka tolol jana kebo ge yang serikan kebo sia wewean goblok sia wewean cepen sih ngalalewe ka aing kan teu ngomong mah ngan bahasanya na tolol sia goblok sia aing mah daunna ge ku sia dihus-hus sia goblok eta emang goblok atuh sana jadi masjid ge goblok mah goblok bae di masjid dulur sadaya yuk urang bebarengan ye kenceleng ye urang kitu naon jangan bangun masjid set beres DKM boga kunci horeng set dicokot kunyana cokot teta kebo mah tilok maling kenceng kebo liwat neule wah sok wayan gandeng ngartieun kebo ngartieun dihusus hus aing maling teu naon teh dihus sia ta kenceleng dibawa ka mana DKM maling kenceleng duit masjid tolong teh coba ngomongna bangedan dulur sadaya yuk iraha deui cenah urang aduh mumpung hirup ayo urang naon kitu ngadal sodako engke mah geus payah teu bisa beres darah tangga plak eueuh jelema buka tolong teh eta balhum adol eta randengkeun jeung eneng ya Allah ya Rabb ulaika humul ghafilun jelema nu pinter tapi pinter kabali nyaretedaekeun hatana didelekeun kana bener boga mata teu didelekeun kana kakaosan Allah ceuli teu didelekeun kana piuruk-piuruk anu benar eta teh digambarkeun ku Gusti Allah okos raja kaya hewan ternak balhum adol bahkan leuwih sartibatan hewan leuwih jahat eta teh ulaika humul ghafilun eta lah jelema-jelema nu poho ka Allah poho kana kanikmatan akhirat majar teh kesenangan hanya di dunia kos komunis kesenangan hanya di dunia kos kapitalis urang mah lain kitu Allah boga kesenangan di akhiratkeun bae di dunia mah nyawa korbankeun jang sabilillah harta korbankeun jang sabilillah sakedeung di alam dunia urang boga kesenangan di akhirat mudah-mudahan urang kabehan dibere benta mata hati urang dibere benta mata urang dibere benta ceuli urang sehingga urang nyaho kana benar ngadenge kana ayat suci Al-Qur'anul Karim neuleuh kana kakawasaan Gusti Allah sehingga urang salamet di dunya wal akhirah wallahu a'lam bissawab أدم الصلاة على الحبيب محمد أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها أعمالنا بين القبول وردها إلا
إلا الصلاة على الحبيب محمد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى
يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم